Teh ieu mah euy. Eta ngomong mun gogorowokan kitu mata katorekan aing mah kumaha. Biasa we atuh mah geus kan goblok pisan. Lain, pokok dihaja ditarik-tarik teh. Geus nyate. Sing tarik ngomong teh mah geus teu kadarareng kitu sing tarik. Geus nyate. Oh, cara rape. Palingan atuh rada musrun kitu cara rape nya kan we sarara goca. Aing capek mah sarua kan urang teh atuh atur we ku sorangan mang soal kacape mah hirup mah capek. Lamun barang gawe teh capek eureun. Tang mun geus eta jalankeun deui dah hirup mah kitu pagawean mah eta mah geus kudu urang mah ngajalankeun. Lain capek geus nyate kepan ayeuna teh musim. Kalau geus kadinya deui capek mah tong dibahas ya. Capek mah tong dibahas mang. Cara reagen nu cara rape mah anu digarawe mah capek, masing nu diuk di kantor ngarasana capek cenah sok aya ning nu ngomong gitu ai keluar ti kantor duh asa cara rape cenah ieu teh euy ngetik. Lain ngetik teh nu ngetik teh eta sok duh aing cenah asa cara rape ngetik cenah. Aya oge anu ti kantor teh biji. Duh aing capek cenah euy nulis bani eta nanda tangan tah kitu. Lain capek. Geus nyate, kepan ayeuna teh geus musim nyate. Oh, tong diambil pusing, Mang. Ai kacape mah ulah diambil pusing sabab kieu. Lamun diambil pusing bakal ngarasula ka ditu na, Mang. Astagfirullah. Ya, carana teh ya, Mang. Lamun cek tadi teh ya. Cek tadi teh ya, lamun capek teh eureun. Ulah dipaksakeun kege. Geus ngareunah deui init deui gitu urang teh. Ulah ai capek mah ulah maksakeun Lain ku capek ye. Ayeuna teh kapan musim nyate, musim ayeuna teh. Nya tong pusing-pusing, pokoknya mah tong pusing-pusing soal kacape mah Mang. Teh jadi geus dijelaskeun di tadi ge. Ayeuna aya mobil ning nu tumpak mobil nyeng. Ceuk urang mah nya ngareunah tumpak mobil teu leulempangan. Da sia eta supir bejil tina mobil bari gebrug teh. Aduh aing cenah cara rape perjalanan tuh padahal nu tumpak mobil. Ya. Ayeuna teh pan musim batur teh ayeuna teh kabeh ge ngageber, ayeuna teh ngageber nyate ayeuna teh. Oh, nya tah kitu nya kitu mah sing sabar, Mang. Halus, sing halus sing sabar, sing tawakal ka ditu da teh. Ngareunah. Sabab kudu rea syukur cenah mun rea syukur ditambah-tambah deui nikmatna teh kitu. Lain kitu ieu mah. Lain ngomongkeun capek da baka capek mah sararea ge capek ngan peda ngadongengkeun teh kepan urang teh bieu teh. Mencit kurban gitu ngageber sararea ge di lembur teh halusnya sing sabar gitu sing tawakal soal kacape mah aya cek urang tadi diterangkeun nu kitu nu kieu oge kacape mah aya tak kitu ya lain ngadongengkeun capek rek init ngarit burit dauma kudu marab tuh kudu palapan tong init deui atuh ai capek mamang istirahat heula istirahat ai capek mah da itu dauma kudu marab nya dia sok ngadekul jeung urang ai rek capek mah moal urang mah moal ya ngadekul heula ai capek mah arek marab urang mah daya teh capek mah geus teu dibacakeun ti tadi ge capek mah nya ngan di dinya nu atuh nanti capekna teh dasarna ge capek nya sok ngadekul heula di dieu rek naon gawe da kudu doma kudu nyatu pan capek gareuna geura mah tadi dia gerak kieu iya urang mah moal mau nutur ke dinya kado ye santai heula ini ngarit murid doma kudu nyatu ya di dinya ge dagetan ngarit. Iya, ai capek mah di dia. Aduh, aing mah kolot teh naon ngomong capek, tapi cenah init deui. Mun aing mah santai we naon da diatur ku urang atuh capek henteu mah. Capek eureun.